Allah ngadaw ing ayat ukhruj matusira iblis kena saking jannah mal'uman hale kang den hinakeun bil hamzi kalawan nganggo hamzah muayyaban tegese kang den celak awam kutana tawa kang den benduni madhuron tur ale kang den usir mubadan anir rahmati tegese ale kang den adoe saking rahmat laman tabi'aka yakti utai wong kang nganut yaman kayang sira minum saking nas minan nasi tegese saking manusia walam li tidak dan utawi lamai kumaidakeun gadoe tidak mutiatun lil qasama tawa iku kang nyawiskeun gadoe qasam wa lan utawi ya kitu wala amlan jahannam wa huwa lan utawi ya jawab qasam iku la amlan iya ngebeki temenan ing sun jahannam ing jahannam minkum saking sira kabeh ajmaina sakabeh aya mingga tegese saking sira bizurriyatika alkalawan anak cucu sira ta turunan sira wa minan nasilan saking manusia wa pihilan iku tetep ing dalem la'ablana taglibul hadir alal ghaib utaingal indiakeun kang hadir ing atase kang ghaib bil jumlati makna jazaa iman lan ing dalam jumlah nanti mana jaza wa wala sewa la jaza makna jaza iman tapi makna jaza nikman asyartiyah kang bangsa saat mantabi'aka u'adzibuhu tegese utas apa maniku nganut yaman kang sira maka bakal nyiksa ingsun iman bahwa Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam teh di surga. Jadilah kangjeng Nabi Adam penghuni memeh kangjeng Nabi Adam diciptakeun Allah leuwih ti heula nyiptakeun malaikat sebagai penghuni surga oge di langit-langit di antara nu teu heula diciptakeun ku Gusti Allah ialah iblis eta ciptaan Allah anu pohara pisan manutna ka Gusti Allah. Tapi ketika Gusti Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam nu kamari dijelaskeun walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum kaula nu agung nyiptakeun kangjeng Nabi Adam kemudian anjeun teh dipikul ditonggong kangjeng Nabi Adam dirupa-rupa nu bakal keluar sesuai izin waktuna. Setelah kangjeng Nabi Adam diciptakeun dibejakeunlah ka para malaikat kemudian Allah merintah summa qulna lil malaikati cak Allah ka para malaikat usjudu li Adam hormati Adam sujud fasajadu seluruh malaikat sujud menghormati ka kangjeng Nabi Adam alaihis nu kaliwat hiji-hiji acan illa iblis bakti daek sujud ka kangjeng Nabi Adam ngabagen lam yakun minas sajidin bagen we bagen nyaon urang mama-nama bahasa bagen baget teh bahasa Korea baget bae nama teh terobah dinaikkan sujud janaba ketika malaikat kabeh sujud iblis gak baget teh naik sujud otomatis ditegor ku Gusti Allah cek Gusti Allah ma mana'aka alla tasjuda amartu wa iblis naon halan ka anjeun ketika kaula nita sujud ka Adam maneh teu daek sujud kunaon cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ka Adam
kira-kira maya abdi kudu sujud ke Adam kunaon sia palaing wanita hehe Gusti ana khairum min panabdi teh leuwih bagus tibatan Adam aja leuwih bagus kudu sujud ka leuwih Adam util itu natuh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin panabdi mah diciptakeun tina seuneu Adam mah tina endut atuh sapira endut anu lempung kayak gerak aku budak angon pakai mamanukan ge mbong abdi mah setiap kita sujud terurut kain mbong sujud sia mbong sebab kaula mah meulah diciptakeun anak Masya Allah dimimitian ku iblis teu daek ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihis cek Gusti Allah iblis ari sia teu daek sujud mah ka Adam fahbifaq minna turun sia fama yakunu laka an tatakabbara fiha telayak teu pantes surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantes teu layak turun sia tahus innaka minas sogir turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula cek iblis golan zirni la yaumi yubasun Gusti abdi diusir di sorga Gusti titah turun ka mana meureun abdi bakal turun naik ternyata begitu diturunkan iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan bus ngan iblis meme diturunkan teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia artina iblis mohon ka Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua boh apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia engke kumaneh tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya aya priwit kade lamun memeh aya perintah ulah satiup tiap amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh ambut teh sinyin songsrong mu gede-gede teh sejaritakeun ada sejaritakeun ada kade engke tiupkeun di akhir pertama tiupan pertama poe kabeh manusia tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis sambung pae
da pamentana apa datang ke manusia ya dihudangkeun deui ai siapa tante mumpung bae nya nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol innaka minal munzirin cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis ku aing sia termasuk anu dijawab hayang ku aing diakhirkeun sia ngan diakhirkeun ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutik hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis maka iblis teh sebenarnya mah ketika hendak ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berak sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu kok ngalengis cerik kok sujud kok cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh disikupa disita supaya jalanina tuh itu di mana tuh di Jati di mana tara tuh pada sia nyaho sia nelayan pada sia ini jatuh nyaho isinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh saya nyaho deui wae aing mah udah ngaran raji nyaho kanu kitu heran aing mah masyaallah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pendingnya na ya ya Allah ya Karim dah cerik gudang sadariat teh nyaho cek iblis kunaon tuan raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku ari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mangke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat jaga di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan panon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata teh getih iblis teh ku hayang ditarima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang kembali ke eta iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan diseng-serikan ke seluruh malaikat iblis jujung ke lantai diseng-serikan ditongton tak eta engke ieu mah kakarak pamenta